Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat semua sahabat si Nin anu cerewet pul pokoknya namanya si Nin. Nin cuma mau tanya, yang paling banyak eksis di media sosial siapa? TKW. Yang paling banyak online di media sosial siapa? TKW. Yang suka pamer uang di media sosial siapa? TKW. Ya. Yang paling banyak gaya siapa juga kalau bukan TKW? Biarin dong, nggak usah dicibir, nggak usah dihujat, nggak usah diceknya, apalagi diklaim ya. Mereka tuh seperti ini ya, jauh dari sana keluarga. Mending kalau nggak punya suami, yang punya suami jauh dari suami. Kita itu nyalurin kesel kita, kangen kita sama keluarga dengan bereksis di media sosial. Alhamdulillah sekarang dunia udah maju loh, nggak kayak Nin dulu. Begitu nginjakan kaki di negara Kairo, nggak ada HP Telepon aja dikasih sama majikan sama telepon rumah di Indonesia. Kita ngirim uang aja cek, nggak ada Western Union. Sekarang mah udah enak, nerima uang hari ini 1 jam udah nyampe ke Indonesia sama jalan supir ke tempat pengiriman. Cuman 15 menit di perjalanan, ya kan? Ongkos kirim cuma 35 dirham. Dari sini tek setengah jam nyampe ke Indonesia, lamanya 1 jam. Kadang nyampe ke Indonesia mesinnya error, nggak bisa langsung diambil, kadang mulus. Ya, yang paling banyak mengirim uang dari luar negeri masuk ke dalam negeri Indonesia tercinta negaraku siapa? TKW, TKI, TKL, BNI. Mereka yang kerja, ada yang di pabrik, ada yang di rumah, ada yang di toko, ada yang di resto, di segala bidang. Ada yang nyimpang ke kiri, ada yang nyimpang ke kanan, itu masing-masing ya. Kalau mereka yang tipis iman ya, dapat tekanan dari rumah, dalam rumah majikan, kadang mereka berputus asa dengan cara lari keluar rumah dari majikan, katanya nyari selamat, padahal bukan nyari selamat, nyari setan kalau menurut Nin ya. Tapi kalau begitu sih terserah, itu makan kaharayangna ya, kaharayang maranehna, hidup bebas di luar, lepas kendali, lepas kontrol, malah sedikit brutal, arogan. Kalau kata orang Indonesia mah arogan ya, dalam muncul orang Cianjur mah kaleuwihan, keterlaluan. Hirup jeung lain jenis, bebas tanpa ikatan. Cenah disarbutna cek orang Indonesia mah kumpul kebo, da eueuh kebo di Arab mah aya ge onta, sapi aya kebo mah eueuh, kecuali di Indonesia loba kebo. Jadi di dieu mah lain disebut kumpul kebo, kumpul onta baraya. Ayeuna marajang THR keun cing cirining majikanana bager baraya. Lain ieu mah majang THR TKW teh hadiah cenah ti dununganana, aya nu 1000, aya nu 2000, aya nu 500, aya nu 100 dirhaman. Pamer cenah duit sakitu teu boganya teu meunang THR kanyahoan. Lamun anu komen rada nyeletit eta manehna teu meunang THR, da teu gawe teh nganggur bangunna teh. Da moal anu mere THR atuh amang aya teh dagang teh usaha mah, ayeuna tukang daragang. Dagang gorengan meuli tarigu di mana ti pasar pasti menang THR, sanajan bari baju tina karung tarigu oge, bener teu? Ayeuna amang ngalamun henteu gawe saha nu rek mere THR anu aya kukulutus ningali batur pamer duit amang sewot, ibu sewot, da teu dibere gaji 13 ti salaki. Ulah kitu baraya. Keun salila dina wates kawajaran, dina batas kewajaran cek bahasa Indonesia nanya. Keun antepkeun anggur mah muga Gusti sing sararehat anu mangkat ka Saudi, ka Abu Dhabi, ka Hong Kong, ka Taiwan, ka Singapura, ka Jepang nya mangkat sehat balik salamet.
diraksa ku Allah Subhanahu wa taala, dibabarikeun gajina seueur baraya anu gawe capek teu dibayar aya seueur, sanes aya seueur teu tararang baraya nu disiksa teh aya kamari nu minbok ka nin nya sanes agul punten. Ari berbagi ilmu mah kedahnya urang teh da cenah geuninganan lamun urang luhur ilmu gaduh ilmu lain dipake sombong dipake tungkul cenahnya janten handap asor ka sasama silih asa silih asih silih hargaan cenah dununganana bawel cek nin teh ieu neng dawamkeun Allah ya latif wiridan komo upami kersa sholawat Maria Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman eta sok sakumaha mampuhna da sholawat mah kaditu kade bari didamel bari wawasu bari sasapu bari ngepel da tiasa henteu kudu tos netepan wae dina sajadah teu kudu bari ngelapan meja teu karaos teh dina jero hate Allah ya latif Allah ya latif Allah ya latif eta teh ageung mangpaatna katingali meureun ku sadayana dunungan nin kos kumaha dan teh jiga ka pembantu atuh dina acuk dina katuangan dina ngariung ngobrol ayah henteu nu kitu jarang bager sih bager tapi aya wae naon teh Allah ya latif